Mang, coba ngadamel cepot tapi kajadi. Siap. Ayo baraya ieu mula-mula urang kadekan ieu naon bahan anu tadi tos dipotongnya. Urang skip dipotong nama tah ieu 5 ramu lebarna pikeun lebar hulueunana hulu cepotnya. 5 ramu, 5 ramu dewasa tang tuna oge. Tah ayeuna urang ragajian pikeun piceulieunana. Sareng piirungeunana tah satos kitu mah urang kadekan deui. Ieu tinggal bakalan dugi ka beresnya, mangkana ieu panteng terus ieu teh. Urang naon cumponan request ti baraya saung wayang daraut cenah hoyong anu prosesna dugi ka beres cenah. Seueur oge nu sok komen. Nater nepi ka beres cenah. Padahal mah seueur baraya. Seueur konten-konten kuring anu proses ti nol gitu ti kayu golondongan dugi ka jadi wayang teh ku abdi sok di naon sok di upload gitu. Tah eta beuneunan mentahanana ayeuna urang kena proses ngukir baraya tah ieu prosesna ngukir baraya tah. Ieu proses pengukiranana kumaha engke jadina tah sapertos kieu jadina. Tuh parantos dibeheungan ieu teh misah baraya beheungna. Ayeuna urang kana proses anu salajengna nyaeta ngadempul tah urang dempul heula baraya. Ieu teh proses penting baraya ieu teh pikeun supados pori-pori kayuna teh katutupnya janten ke dicatna teh moal nyerep. Tah ieu epoksi atanapi dempul. Tah ieu parantos dicatna baraya da seueur konten-konten kuring anu seputar nuju ngecat atanapi nuju gradasi warna oge mangga we dipilarian gitu kan. Ieu meureunan urang skip. Margi meureunan durasi teuing ieu teh da intina mah urang nepi ka beres gitu nepi ka jadi tah ieu nuju meleng pikeun pikumiseunana tah ieu ngangge koas ngadamel nyalira nya ieu teh koasna teh lancip pisan ngangge bulu entog kuring mah. Sarengna deui kucet ieu teh di pelengna teh janten aya efek ngabayang kitu baraya. Janten aya efekan si kumisna teh. Sareng bulu-bulu anu sanesna oge guratan-guratan kecil dina lipatan-lipatan wajah tuh satosna di peleng mah ayeuna urang pasangkeun rambutna. Urang pasangkeun rambutna ieu teh meunang ngedit kuring baraya, meunang nyieunnan kuring pribadi. Buukna buuk asli buuk manusa ieu teh. Tah urang pasangkeun buukna heula. Tah pas kieu baraya tuh. Jantenna sapertos kieu tuh tos diiket mah. Tuh tiasa ngungklek. Ayeuna urang rakit baraya tah. Ayeuna urang rakit. Ieu urang skip bajuna mah da seueur konten kuring seputar ngarakit wayang teh nya. Utamina meureun wayang golek cepot tah. Ieu meureunan sakedik urang kisi-kisi nya pikeun ngalengkepan proses demi proses pembuatan wayang golek cepot nepi ka jadi teh tah kieu. Ayeuna urang pasangkeun huluna ieu. Margi aya benangan anu kedah dilebetkeun kana awakna supados engke ditarik teh janten ngungklek kitu. Tah ayeuna urang pasangkeun sampuritna. Tah baraya tah sapertos kieu urang rarapi heula urang pasangkeun heula sarungna ieu teh. Di kongkoyang sarung ieu teh identik meureunan wayang golek cepot mah aksesorisna teh kieu. Tah ngangge di kongkoyang sarung oge engkena teh ngangge bedog tah eta geus janten naon disebatna teh identitasna kitu. Urang pasangkeun bedogna baraya kedap. Tah ieu bedogna urang pasangkeun tah ngangge benang baraya urang lebetkeun kana naon disebatna simeut meuting teh eta. Saatosna dipasang bedogna urang pasang tudingna baraya tuding teh naon tuding teh paranti ngagerak-gerakkeun leungeun wayang tah anu stick lah istilahna keur zaman ayeuna mah disebatna teh stick. Ari kapungkur mah meureunan sepuh kapungkur teh
ngaranan ieu naon disebutna alat paranti ngagerakeun leungeun teh tuding tah tuding pantos jadi urang spill urang caketan baraya tah sapertos kieu baraya kirang langkung ieu teh wayang golek cepot buatan Saung Wayang Daraut hatur nuhun cag